tena lamunan, tena impian. Ayo guys, mana? Sadetik we. Poho ka maneh? Boga pelet naon maneh euis kuat kabung bulangan kieu. Kumahanya carana hayang jadian si Uis ini lila nungguan kabar si Tatang teu bisa diandalkeun. Urang kirim dodol sugan si Uis ka olok. Nya kuning di Bibi, aya Neng. Bibi kade gerak. Naon Neng? Bibi nah aya si Atata. Eta balik ke Obed, ada Obed teh aya. Jadi we ku bibi dengan cangan ngobrol. Oh. Bi abi wios ngobrol yang si Atata sekedap. Nya sakuya nering cangan, bibi bade kalebet heula. Itu can dijawab. Atata. Aya naon, Neng? Atata. Aya naon ari Neng? Atata. Kunaon sih, Neng? Ditanya ngadong ngeberuan terus. Kunaon Neng eta saca jigan ka peureumpeunan? Ah henteu. Ini teu peka jadi lalaki teh. Nemu keur malik ka ditu. Buru-buru balik moal balik. Atata. Kemana jelema teh? Adai. Adai Arjuna. Aya naon Neng ngageroan? Kira anak. Adai kamari ngirim naon ke resek? Ngirim naon Neng? Eta geuning kamari ngagantungkeun ka resek dina pantona si Beus. Nah Neng apa? Nya atuh da kamari abi ninggal. Ngirim naon, A? Ngirim baso? Nah disimpen dina kantong. Da isin atuh. Nah hajeng isin, A bogonya ka si Beus. Nya Ah lieur A mah. Engko bogo ka si Beus tapi araan. Jadi lelaki mah kudu jengkol atuh. nya mah gaduh sifat ieu isinan ka istri teh sok norak ketuur. Meni waas tuh da lelaki teh. Heueuh sidikan ge Neng, mun pangijeng awe teh sok norak ketuur urang mah. Neng mah da sok ka ten Beus nya. Nya sok. Wartoskeun atuh salam ti Arjuna. Arjuna naon? Cepot meureun. Tos katelah Arjuna di kampung ieu mah. Lamun aya buruhan mah daek. Buruhan naon aya Neng? Buruhan naon atuh nu kaharti? Bae atuh tong diburuhan asal sampaikeun salam Neng kanggo Atatang. Engke salam Aadai ka si Beus. Disampaikeun ku abi. Nya atuh. Kitu mah abi bade eueuh tas hujan tuh. Nya atuh. Nya. Nya. Tangki heula euy kuna di dieu. Alah, itu ngerongsokan. Ya kan gua ini
rongsokan tanyakan si Mang itu Mang nih rongsokan nu abi Mang nu di ditu Mang Ayana. nya Mang nih rongsokan teh nu abi tadi simpen di ditu abi teh Henteu Mang, teu ninggal domba abi mah. sanes domba Mang rongsokan anu di karungan tadi Aslina abi mah teu ninggal domba henteu. nah ieu mah teh budak atau maboknya nanyakeun rongsokan ngadone mah domba Mang aya dombana jalu eta abi Kang. Astagfirullahaladzim domba deui Saha nu maot Mang? Dombana maot. nu maot jurig nempo rongsokan teu Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cing sabar we Mang, da urang ge bakal nuturkeun boh domba, boh jalema. si Aji gak ada orang lebih parah rongsok Mang rongsok Bulan mah naon panyawatna? nu maot Aji nempo rongsok henteu Angguran mah doakeun cing caang dina pakuburanna. ngadon gelo ngobrol jeung jelema kieu Tah kitu ikhlaskeun. Da milik ngomong ka mana? ngomong jeung jelema lieur kieu mah kudu disarokeun lieur cing urang heureuyan ku aing Mang hayang duit Nya heueuh atuh, saha nu teu butuh kana duit. nah nya di bawah ngobrol kana duit mah nyambung cik sekali deui ku aing Mang sok ngarokok Komo we. hayang teh ya kona Mana atuh cik ngasaan? nah nya nyambung di wae tadi urang nanyakeun rongsokan ngadoneng malah kanu domba sakea teh mah buat ngeureun urang cing ku aing urang heureun deui Yo tuh Mang hayang udud mah Nuhun we tukar kebenaran yang udud teh. si Kea jeung disakuan Itu tukang rongsokan dari kanan ngobrol jeung jelema lieur nyaho jelema itu mah kurang sajetrek. Mang, tong ngobrol jeung jelema ieu nyaho jelema ieu mah lieur. paingan atuh si jurig teh diajak ngobrol teh nyambung aduh aing nanya sia apa aja mah lieur mah ku aing mau ditanya Resep aing ngeureun tukang rongsokan. Beda Siket, ada bungkus kosong. asa antam bungkus kosong Goblek. Bi tadi abi pendak di si Adai. Nah aku mah gitu neng. Nya salam ka bibi. Oh manya. Nyaan bi. Nah irahan neng kembal. Kamari basa ka warung. Nah aku mah gitu neng nyariusna. Salam sana teh Arjuna. Ah Arjuna. Habib seri. Ante. Pasti serikeun si Adai nya. Ente oge. Mari ge abi hayang seri, pas si Adai nyebutkeun Arjuna. Kopi teh disebutkeun disebut. Ari neng kumaha atuh saur si Aadai. Teu naon bi, da kamari teh ku Neng dikieukeun. Ku Neng disampaikeun salam si Adai ka bibi. Si Adai nyampaikeun salam Neng ke si Atatang. Oh. Kumaha atuh bi eta salam si Adai? Oh nya waalaikumsalam we. si Obin lah itu nya kapseran sila tepangi oi mana we maneh sila tepangi Ieu mah euy. Balik gawena beulit wae. gawe di mana sih teh ini teu ngajak-ngajak ke urang Oh digawe di pabrik tahu euy. Projek maneh da. Sibuk bukan rongsok. kamari mah ayeuna urang hayang ngilu jeung maneh gawe lah kan urang sokan geus eueuhan aing mah aing nangan we Kewalang saya lawan kurang diajak. omat mun aing mah bejaan meh init jeung balik bareng jeung urang kan maneh teh jadi ala urang Naon? Kalau mana? Geus salah kadenya euy. kan sakedeung deui urang teh kawin jeung bibi maneh Pancak aya gratis udah bukan manusia. nah sia aing ngadukung ka wauturan teh atoh angguran mah boga mangkos urang sia teh Ah Korea masih mah boke. si kehe kanu boke di boke deui boke sote ayeuna buat aing kaharep menjadi bos rongsok aing
Ah, terpercaya aing. Aing maneh kembali ketemu imah urang. Kamari orang ka imah maneh, ngan manehna eueuh. Tumben saya ngirim baso. Sia rek ngalobe urang. Urang mah lain rek nolok, urang mah kawe mah bager. Asina ka sia. Skehet. Badannya ros naon Kak? Jantan kieu mah, tadi teh ate ngobrol sareng rencangan. Aya tawaran pekerjaan di Malaysia, kumaha kira-kira sama mama? Kumaha naon ari Aa? Naon balik ke Malaysia? Nya mah, jantan ate bade damel di itu teh aya minat. Kita mama ngawe dian teh. Nya kayo ngabi mah Aa teh damel di dieu, kios alit-alit oge, alina ridho. Nya jantan kieu mah, ada damel di ditu teh. Kayak ngarobah nasib. Mugi atuh kapayuna tiasa dianggo tabungan, tiasa dianggo kanggo modal usaha. Abi teh sebenarnya teu ridho tinggalkeun ku Aa. Ari abi engke jeung saha di dieu? Nya mah, ate kapaksa ngamal di Malaysia teh. Karena tuh da mama mah dia aya si Obed, aya si Mama. Nya anger Aa, taya mah abi teh kesepian. Nya mah, da gede penuh malami, mau genep sasi. Nya anger Aa, ieu kasih teh waktu ngalami. Nya wayana tuh mah, da tadi dia taya penghasilan. Nya kumaha Aa bae tanya. Ari Aa yakin berangkat ke Malaysia? Nyari mah yakin, soalnya ieu jalan hiji-hijina kamu ngarobah nasib urang. Kumaha kawi dian teh. Nya ada tasawur Aa jalan terbaik mah. Abi ngawidian, sana sekolah oge. Nya tuh mah hari kitu mah angke saminggu deui bade angkat. Nya atuh A, upami A geus begitu, tong hiat ngabaran abi. Nya mah. Kunaon bade lompatan? Bi, apa anu ditumpakan kumaha kezakaan? Nulis bet, saur saha eta? Terus bi saur Ciko. Lagi ngabrang ke sa Deden. Ah nulis kumaha teu percaya? Nya sok we bi, cobian telepon. Nah, aktif. Kumaha bi update tuh? Udah aktif bet. Bi, coba berita can. Berita naon? Eta kapal Indonesia ke Malaysia keun dikalalap sia Bi. Nya neng, DG obe ngawartosan kapal anu ditumpakan ku si Adeden tileuleut. Kumaha tuh Bi? Nyaduka neng, di telepon aja diaktif-aktif. Jadi sabarannya Bi. Seandainya Aa berangkat ke Malaysia, beureut naon moal ninggalkeun Abi? Ari si Aas pernah ya. Teu aya si Asber mah angkat ke kebon pada ninggal kacang.
Acang di mana? Namanya abi ka kebon teu pernah. Muhun eta lisin hona, nah ada tadi angkat ke kebon. Nah, hanya henteu pernah. Ari aa sareng saha? Abi acang balar kacang anu bade masih kacang nasi asber. Oh, kumaha atuh pada telepon wae? Nya teh henteu diangkat-angkat di telepon teh. Oh, kumaha atuh pada anisan wae di bumi? Kita bakal lami moalnya. Nya duka, mudah-mudahan teu lami, datos teu tadi angkatna. Oh, kumaha tuh? Antosan wae kitu. Nya atuh mending antosan we. Kinten-kintena aa bogoh kana kacang heuceuk. Nah, bogo. Ari aa bogohna kacang panjang, kacang pendek. Ari am anu panjang anu pendek oge bogo. Ari nu heuceuk kacang panjang, kacang pondok. Ari katinggalna mah panjang. Oh, nya atuh da terang heuceuk mah tara ka kebon. Kayak atuh antosan si aa pangaos kacang nama. Nya atuh teh. Hayu atuh antosan di bumi. Ya wes atuh teh antosan di dieu we di luar. Nah, udah urang kita tadi di kebon ngan di dinya we wae. Ari dirinya di kebun mana? Ada salah kebun. Ya di ditu di Malabar. Ya tuh Malpangi dah lain kebun di Malabar orang mah nu di Sinhona. Atuh ada dia buat tengah kerjaan, suka teh di Malabar. Dinya mah atuh udah ditelepon tadi angkat-angkat. Oh, si di kapena tinggalin di imah. Ayo dah ngobrol di imah yuk. Orang beli ngopi. Ah di dinya we atuh di Sinhona ngobrolna. Pulang aja tuh, orang ini tah. Oh, kumaha kacang teh keur murah keur mahal ayeuna. Sedikit keur murah kacang mah. Lain mahal. Kemarin mah ngadengna 10.000 urang. Sedikit 3.000 ayeuna mah. Oh, tuh bener kumaha tuh Kumaha atuh da sudah sakitu hargana. Oh, kumaha didinya bogoh teh kana kacangna. Itu kacang urang. Kapake lah kacang mah. Oh, kira-kira biji sabaraton ya urang. Nah, sabaraton paling oge sakintal. Kiraku biji sakintal. Bedubitna di 100 kilo eta urang melak teh. Meureun we di mah melakna teu di emesan. Oh, harita teh kabur ka emesan euy. Urang mah kaburu ka rayu kuranda aing mah Anggar adat di dinya mah matak pantas we kacangna goreng. Oh, itu urang mah kaburu ka badak kuranda harita teh. Bingung ya euy. Moal teu majikan ngadat gede euy eta teh. Loh, kumaha tuh euy? Kira-kira jadi salah duitan ya eta kacang urang. Eta we 3.000 kali sakintal paling sabaraha 300.000-an. Oh, tak sakitu teuing atuh euy. Bae 5.000 lah. 100.000-an. Kacang urang mah aus kacangna eta mah. Bibit unggul nu urang mah. Bibit unggul oge anggar we ari teu balik ngurus nama. Nonton bae lah goceng we nya 5.000. Tulungan urang euy. Majikan bisi ngadat euy. Bae atuh lah. 5.000 oge etang-etang nolongan maneh we. Ah, gitu atuh. Jeung aturan mah. Atuh cik mah duitna ngadekeun lah. Duit naon ari di dinya per kacang lagi can diala. Bae duit mah we heula, isuk tembas kacangna ala. Kadieun atuh duitna mana? Can aya, paling ge karek isuk rek sampe ka bandar. Oh, teu ceuk siang benar kacang teh. Ya maklum we atuh kakarek ngabandarna oge. Oh, sugan teh senior euy. Di mana ini teh mending ngampleng. Pantas di kebon lah. Hujan di kebonna. Mending ngampleng mah nya teh beurang sore karek balik. Nya pernah ngadokan si Acang di dago-dago. Oh, ternyata terbalik. Ah, alasan maneh mah.
Mana bakso teh? Daya mah tukang bakso lagi libur ayeuna mah. Waduh, maknya lah libur. Emang na PNS? Ini apa nanti hari libur nasional tukang bakso mah? Teu iraha tukang bakso lah libur nasional. Apaan ti ayeuna ari mama? Nah, kabina-bina ngawadul teh. Maknya aya tukang bakso libur nasional. Asli mama. Iraha aya wadul ke mama. Lain iraha mineng sia mah. Cik atuh mah kali-kali mah salaki datang teh. Saya lagi kencai, lain ge ngajak pasea we salaki datang teh. Lain ngajak pasea, urang mah da manehna ngabohong wae atuh ka urang teh. Ngabohong naon ari mama? Geuning kamari ge teh meuli bakso ku urang ka kain kasih euis. Geus atuh mah tong diungkit-ungkit masa lalu atuh era atuh Da maneh mau ka kapok. Geus atuh mah tong bahas wae era ku tetangga. Maneh mah da teu diinget mah kitu deui. Dasar buaya. Moal atuh mah kitu deui aya mah. Setia eta mah ka mama. Setia maneh mah selingkuh tiada akhir. Nah atuh mama harita dae ka aya sok. Da urang mah kapeureman bogoh ka maneh teh. Tadina ge dikasih dume. Nah atuh yang kasih domeh teh kawinna. Atuh da urang mah watir ka maneh. Lain watir si domehna kawin jeung batur. Ganeng sia. Urang mah bersyukur. Maengkeun aya, bola aya ban merebutkeun. Si adeh ge poe putuskeun raan mama. Bersyukur naon nu aya ge musibah. Boga salaki pengedulan. Pagawean ukur beger wae karanda. Lain bager wae aya mah. Nasidik oban nu bogoheun atuh ka aya mah. Cih, meni pede teh salangit. Ya kudu pede atuh mah di laki mah ulah minder. Sia mah pede teh dipake beger. Lain dipake beger. Loba parawan no hayangan ka aya, randa oge hayangan ka aya. Anggar maneh mah geus ada teh. Geus mah ulah ngajak pasya wae atuh Lain nyayogikeun cai mah salaki datang teh. Urang mah teu pasti jeung maneh sapoe teh nyeri awak. Nah, mama meni hobi pasnya teh. Geus aya da ka imah heula, da istirahat. Mengke heula teh ka imah. Aya naon deui mah? Tadi aya si Acang benar kacang ka dieu. Nya atos tadi kita penak di jalan. Kumaha kacang teh mana duitna? Duit di mana? Kacang lagi can payu. Nah, atuh balik maneh mah. Lain teu balik. Kacang mah ka kasbon sa kadununganana. Piraku pan si Acang teh banar mah nya kasbon kadununganana. Nya si Acangna bandar ieu, bandar anyaran si Acangna. Nah, atuh ari maneh ngajual teh ka bandar abal-abal. Yang abal-abal mah bisa sama baturan karunya we aya mah kasih Acang. Lain karunya ieu urang butuh duit. Nah, ari mama pan mau bulan kamar lagi 10 juta can beak. Anggar maneh mah geus ngarahul teh 10 juta di mana? 500.000 bari pentaan ku maneh. Nya meta deui teh apa yang ngurus kacang yang meser emes. Waduh, lain kana kacang geuning kamari cenah dibikeun kasih Obed 50. Cek saha. Temu di kemangi. Mas mah tong ajak pasya wae. Aya lapar ya yang mam. Kela ari maneh kunaon teh ngobrol awak teh dek cicing. Nyapan nih beuteung lapar kuat perbukaan. Nah, lain jajan pan tadi diberi duit 10.000. Nah ya atas oge. Pakai nama ban nih ban motor bitu. Matakan mandi rek ke kebun teh. Nah mah naon hubunganana? Bitu ban jeung mandi. Tuh udah camal, can mandi mah. Geus alir aya rek mamula. Yo gue sanguna ge. Hayo we kikituan diajak ngobrol teh. Hayo we kikituan diajak ngobrol teh. Hayo we. Action. Nya Andi. Matakan mandi rek ke kebun teh. Action. Nya Andi. Innalillahi Action. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cing sabar we, Mang. Da urang ge bakal nuturkeun. Bodoh mah, boh jelema. Action. Naon? Kalau mana? Terus salah kadenya euy. Action.
nya Action. bulan mah Siap. Action. Kadung aing nanya sia apa aja lieur mah. Action. Nyata yang tadi angkat di telepon teh. Oh, kumaha tuh? Antasan wae nya. Gua lagi. Action. heueuh sidikan geneng mun pangijeng awe teh sok norok tak tuur urang mah Jangan kieu mah Action. nyari mah yakin. Soalnya ieu jangan aroma nasi. Action. Acang di mana nya? Action. Beres bis urci iko. Agen anu ngabal ke Deden. Action. Kapal anu Indonesia ka Malaysia keun. Dilalap. Action. Keaktif, Bet. Keaktif, Bet. Bi, tasatan berita. Action. Ayo. Ayo. Atur nuhun pantas nonton. Kali tong hilapnya. Di like Komen. share Dan subscribe. karena subscribe itu gratis guys. Dadah.